Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang pamirsa dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang? Nuhun upami damang mah. Hidup ayeuna tos kelas 7. Hidup ayeuna tos aya di jenjang SMP. Tos sanes murid SD deui. Tangtos sagala rupina benten sareng di SD. Di antawisna guru anu ngawulang hidup. Sajabina ti benten jumlah guru anu ngawulangna oge langkung seueur. Margi di SMP mah guruna ngawulang per mata pelajaran. Sanes guru kelas, sanes guru rombel. Kukituna tingawitan ayeuna hidup terus kedah paham kumaha carana diajar di jenjang SMP. Moal diwartosan kumaha carana, anu pasti anu penting hidup diajar nu leres, hidup diajar anu daria, hidup diajar cing soson-soson. Mohon sayogi mantap. Insya Allah ti ayeuna kapayun urang sasarengan diajar bahasa Sunda. Gampil pisan diajar bahasa Sunda mah. Mung hiji kuncina aya kahayang. Komo hidup mah urang Sunda, ngaku urang Sunda, maknya teu aya kahayang diajar bahasa Sunda. Komo gengsi urang Sunda, gengsi ngomong bahasa Sunda. Urang Sunda gengsi diajar bahasa Sunda. Asa kacida. Yuk urang memulai bahasa Sunda. Nya kusaha lamun sanes ku urang dimemulena. Dimemule teh dipiara. Dimemule teh dipupusti. Dianggok ku urang basana. Dicekel budayana anu tinangtos tetep urang kudu ngindung ka zaman. Kudu diluyukeun we sareng pajamanan. Hidup upami tiasa bahasa Inggris sae. Upami tiasa nyanyi dina bahasa Korea mantep. Tapi kade hilang. Hidup kedah tiasa bahasa sorangan. Nyatangtos upami hidup orang Sunda kedah tiasa jeung ulah hilap kana bahasa Sunda. Siap? Sayogi? Sip. Sate acan prung urang diajar aya sawatara hal anu prayogi kauning aku hidup. Di antawisna basa panganteur atanapi pangjajah. Dina bahasa Indonesia mah disebatna bahasa pengantar. Basa pangjajab atanapi panganteur anu dianggo dina bahasa Sunda tinantosna jeung bapa, diajar jeung bapa bakal digunakeun dua ragam basa. Anu kahiji ragam basa hormat atanapi lemes, anu kadua ragam basa loma atanapi nya tiasa disebutkeun basa anu sedeng. Lemes henteu, kasar henteu. Dina undak usuk bahasa Sunda aya 3 kategori umum ragam basa. Anu kahiji basa hormat, ragam basa hormat atanapi lemes. Anu kadua ragam basa loma atanapi sedeng. Sareng anu katilu ragam basa kasar. Tah anu engke dianggo basa lemes sareng basa loma. Dina pangajaran memang disarankeun nganggo basa loma. Supados hidup dina waktos diajar teh tiasa paham, tiasa ngartos kana materi anu didugikeun ku guru. Sate acan prung urang diajar bahasa Sunda dina lawungan, dina pertemuan anu mimiti anu munggaran bin kahiji urang wawanohan heula. Sabab aya istilah moal bogoh
lamun teu wanoh. Tah engke bakal dicontohan ku Bapa kumaha wawanohan. Saparantos Bapa wawanohan, hidup kedah ngawanohkeun diri pribadi hidup sorangan. Teu sawios. Sok sanajan teu pateuteup langsung sareng Bapa, sok we hidup diajar wawanohan nyalira. Ngarah hidup bisa jeung biasa. Sayogi tah ayeuna urang Bapa heula nu wawanohan. Ieu contoh anu ge kedah ditiru, kudu ditiron ku hidup. Sampurasun wasta Dudi Rudiana Setiawijaya, Kawiti Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey. Pangaresep olahraga. Olah teh gerak, raga teh awak. Jadi nya sanes joget. Olahraganya seperti biasa. Olahragana diantarana voli, pingpong, badminton, futsal, ngojay, jeung nu lainna deui anu kategorina kana widang olahraga. Biasa wawanohan seperti itu. Tah ayeuna giliran hidup kedah wawanohan seperti tadi Bapak. Mangga. Sae pisan hatur nuhun. Kelas 7, kelas anu munggaran di SMP. Aya 8 bab anu baris dipedar, anu baris diwulangkeun di kelas 7. Anu kahiji paguneman, anu kadua kaulinan barudak, anu katilu pupujian, anu kaopat pengalaman pribadi, anu kalima dongeng, anu kagenepna iklan layanan masyarakat, anu katujuhna sajak, sareng anu kadalapan aksara Sunda. Anu kahiji naon? Paguneman leres. Naon ari paguneman? Paguneman teh nyaeta gunem catur atawa obrolan. Sateu acan prung urang medar ngeunaan paguneman atawa obrolan. Hidup kudu apal kana aturan dina diajar basa Sunda jeung Bapa. Aya sawatara aturan anu tujuanana supaya urang nyaman, supaya urang tenang dina waktu diajar. Di antarana nu kahiji kudu diajar dimimitian ku ngadua. Anu kadua lamun hidup teu kuat hoyong tit disensor, kedah izin nganggo basa Sunda. Sareng anu katilu di akhir pangajaran bakal aya tatarucingan. Tatarucingan teh tetebakan, teteguhan anu tangtuna kudu ditebak, kudu diteguh ku hidup. Sok saha anu juara, saha nu jagoan tatarucingan. Hidup atanapi hidup. Pak, kumaha? Abdi pan hoyong tit, tapi ijina ka saha? Tekedah bingung. Sabab kan ieu mah tujuanana diajar bahasa Sunda. Tekedah langsung ke sumping ka Bapa naik kana motor ngahaja ka Nengkelan. Tapi cekap upami hidup bade ka Pengker, bade tit, bade ka Jamban, cekap teknisna di pause heula ieu videona teras izin kedah nganggo bahasa Sunda. Kieu ih bahasa Sundana. Punten Pak, abdi bade ka Pengker. Tah lamun saparantos kitu, mangga hidup ka Pengker heula. Engke manco deui, puter deui, urang diajar deui. Di play deui.
Ngertos? Siap sayogi? Sip. Eta tilu aturan anu bakal dianggo nalika urang plung dina waktu diajar. Lamun hidup tos sayogi, tos siap, hartosna aturan anu kahiji nyaeta ngadua nganggo basa Sunda urang laksanakeun. Yuk, urang ngadua. Ngadua di kawitan. Pengse. Sareng hiji deui kanggo danget ayeuna teknis ngumpulkeun tugas teu kedah via WA di foto teras dikintunkeun ka Bapa atanapi email, tapi cekap hidup kedah nyiapkeun map plastik sapertos kieu. Ieu map kanggo nyimpen dokumen pancen atanapi tugas anu dipasikeun ku guru, anu dipasikeun ku Bapa. Ngartos? Janten upami aya pancen, upami aya tugas saparantosna dikerjakeun ku hidup, kumpulkeun simpen dina ieu map plastik. Tong hilap mapna tulisan basa Sunda, wasta teh nama binami. Teras kelasna kelas 7 sabaraha. Ngertos? Pak, hayu orang diajar, Pak. Sabarnya, sabab dina lawungan anu ayeuna mah hidup moal langsung diajar kana materi. Tapi hidup dikenalkeun heula, diwanohkeun heula kana aturan-aturan diajar basa Sunda nu tadi teh anu tilu. Sareng hidup diajar kawih pangjajab basa Sunda. Supaya engke nalika hidup diajar saparantosna ngadua langsung urang babarengan ngawih pangjajab basa Sunda. Siap? Tiasa? Ya pasti teu tiasa. Apaan can diajarkeun? Kieu ieu kawihna. Kudu bisa nya kabehanana. Kedah tiasa sadayana. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos ka kolong Bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur, yuk diajar babarengan basa Sunda, basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nya ku urang nu boga rasa rumasa. Tiasa sakali deui nya. Cincang keling manuk cingkleng cindeten plos ka kolong Bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur, yuk diajar babarengan basa Sunda, basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha nya ku urang nu boga rasa rumasa. Tiasa apalkeun nya pamirsa murid-murid Bapa nu karasep nu garelis kanggo lawungan ayeuna mah cekap sakitu bae. Nu kahiji hidup terus diajar wawanohan, anu kaduana hidup apal kana aturan diajar basa Sunda, anu katiluna hidup diajar kawih pangjajab basa Sunda. Tong hilap apalkeun sabab dina waktu engke urang daring deui, dina waktu engke urang diajar deui, engke mah purung diajar ti ngawitan paguneman, kawih pangjajabna tangtuna kudu dihaleuangkeun ku hidup. Mohon sayogi antep pisan rupina sakitu nu kapihatur
Punten upami aya kalepatan sing sumanget diajarna, insya Allah minggu pain urang tepang deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.